ngopai ngobrol perkara ayat. Urang diajar tauhid, ilmu tauhid tina pagawean sehari-hari. Contohna naon? Pagawean napikeun beas. Pasti orang Sunda mah apal napikeun beasnya, beas ditapikeun atau napi beas. Komo ibu-ibu mah, oh tapi punten kudu bisa diajar ilmu tauhid tina napikeun beas sungkul oge. Tingali napikeun beas, ibu napi beas, ditapikeun eta beas. Artina nyingkirkeun anu goreng-goreng ya. Disingkirkeun nu goreng-goreng, nu hapa, anu rusak, disingkirkeun sing anu tersisa dina eta nyieu teh naon? Anu hade. Jadi napi di dia hartina nyingkirkeun. Ya, micen nolak anu goreng disingkirkeun sehingga ditetepkeun anu aya dina nyiru eta anu hade. Tah lamun digali deui ternyata napi ieu teh tina basa Arab nafyun, hartina nya eta tadi nolak nyingkirkeun tuh micen eta nafyun. Maka didinya urang aya sangkut pautna jeung kalimat tauhid. Naon kalimat tauhid? La ilaha illallah. Maka dina awal kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Sok ku anjeun kudu dikanyahokeun nya annahu bahwa Allah teh la ilaha illallah, bahwa teu aya anu wajib disembah angin Allah. Tuh ari fa'lam kanyahokeun teh kan nyaho. Ari nyaho teh kan kudu make ilmu. Urang nyaho apal eta cara nyieun baso, berarti kan geus aya ilmuna. Maka lamun urang ngucap la ilaha illallah didinya fa'lam cek Allah teh sok kudu make ilmu la ilaha illallah teh. Ari la ilaha illallah ieu kabagi opat kata. La kahiji, ilaha kedua, illa katilu, Allah kaopat. Ya opat kata. Dibagi dua kalimat. La ilaha kalimat pertama, illallah kalimat nu kadua. Kalimat pertama di ngaranan kalimat nafi. Tuh aya nafinya. La ilaha kalimat nafi, illallah ya kalimat isbat. Tuh jadi aya hubungan napikeun beas jeung nafi, kalimat nafi dina la ilaha illallah. Naon maksudna kalimat nafi eta? Kalimat tapi di maksudna kawas napikeun beas, artina nyingkirkeun la ilaha. Lamun diartian mah eueuh deui ilah, tidak ada ilah, disingkirkan ke orang ilah eueuh disingkirkan, dipiceun nu rusak, ilah nu rusak. Naon ilah teh? Sesembahan. Eueuh sesembahan anu rusak, eueuh sesembahan nu goreng, eueuh sesembahan anu butut ditapikeun, tadi nu hapa ditapikeun ya. Maka ditetapkeun di dinya kawas tadi dina nyiru ditetapkeun nu hade. Illallah ieu ditetapkeun, illallah kecuali Allah. Tuh ditapikeun ilah sesembahan nu lain nu butut anu rusak, ditetepkeun Allah. Jadi orang teh ngan saukur nyembah ka Allah, sehingga kadituna aya la mahbuba illallah, eueuh deui nu kurang dipeka cinta kecuali Allah. Urang cinta ka istri cintana karena Allah, eta la mahbuba illallah teh maknana teh cinta ka istri tapi cintana karena Allah. Karena duit cinta tapi cintana karena Allah, sehingga duit ya dijalurkeun kana sedekah, eta lamun cinta karena Allah. Tuh jadi la ilaha illallah kalimat nafina ditapikeun sesembahan anu goreng, anu butut, anu rusak, eueuh di sembahan nu lain nu dicondongin dipika cintai, eueuh illallah ditetapkeun Allah, angin Allah nu ku urang disembah, angin Allah nu ku urang dipika cinta gitu. Tuh nya nyambung nya. Jadi orang nalika ngalakukeun pagawean-pagawean urang kudu dijalurkeun, kudu tafakur tadabur karena kalimat-kalimat tauhid, karena ilmu-ilmu tauhid. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Wallahu alam bissawab.